baraya tuh dah. Mah. Nyadap ongkohnya Kang Ajo mah. Ada tuh, alhamdulillah. Hebat tuh baraya. Nyadap ongkoh Kang Ajo mah, buburu ongkoh, macul ongkoh, mampukan ongkoh, wah ngalik kaleng ongkoh. Ngebon ongkoh baraya. Kang Ajo mah hebat luar biasa. Ada yang benar gula tuh. Sabaraha Kang Ajo enak gula sakilona? 15.000. 15.000. Wah, hebat. Enak sapoe menang 4 kilo ge Mang Ajo lumayan. Iya. Ada 60.000 ta sapoe. Jadi tina gula itu nyadap dan nyadap mah teu sapoe moket. Teu nyadap mah nya. tuh, isuk sore. Oh, paling sajam nya, paling oge. Kurang leuwih lah. Ini sajam nepi ka balik teh sajam gitu, sore isuk-isuk. Jadi hasil mah lumayan eta teh. Nyadap teh Kang Ajo aset eta teh. Yang dikira gula teh mahal di kota mah jarang. Asli juga anak. Asli dibanding gulana, gula teh nepikeun ka 20.000 sa hiji di kota mah saganu tah hiji gitu 20.000 Kang Ajo. Mata pang dieureunkeun nyadap teh Kang Ajo tadi teh da ketahanan pangan di urang depan gula. Bahan pokok gula menjadi sembako. 9 bahan pokok asupna teh. Channel karena naon kan gula Karena naon gula. madu. Pokoknya mah inspirasi hidup di kampung mah Kang Ajo baraya. Kang Ajo mah segala bisa di lemur oge. Dan bikin kurang duit ketika teu bisa dahar gitu di lemur oge alhamdulillah lancar pokoknya mah di lemur oge. Sawap dahar ge di lemur. Harga sawap cenah baraya Kang Ajo. Bawa teh abus dahar teh gini. Yang nama hirup mah disyukuri lah intinya mah dan nu posisi kumaha oge kudu disyukuri, amun teu disyukuri mah ripuh urangna baraya. Jadi dana Asa kasiksa teu disyukuri mah. disyukuri loba komo. Gitu. Untuk loba harta lubak ribuk oge di bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah balong. Udah itu disyukuri mah kurang nah baraya. Tandun harte Oh gitu. Sok saja kurang. sederhana tapi hate bunga. Nah, Itu teh sok sanajan ayeuna urang teu boga motor. Imah biasa. Asal hate itu baraya beunghar. Senang insya Allah daripada enak boga mobil imah segedong sigrong tapi hatena mikiran hutang mah kasieun teh loba kasieun loba kitu loba kieu anu kitu nu miskin teh baraya ngagarong teh itu inspirasi ti Kang Ajo mah hirup mah tong dibikin sulit walaupun keadaan kita segini adanya gitunya lah pokoknya mah syukuri we nu aya nikmati nu aya eta geus bahagia eta nu sebutkeun beunghar teh baraya berarti boga mobil boga naon lain baraya nu beunghar teh tur Kang Ajo eta teh itu baraya asli nah bener mun emang heueuh Kang Ajo teh harta naon ingat paeh mah parang rumah harta mana aku mah oh ayeuna urang tos dipasihan soca ge nya Kang Ajo eta teh geus beunghar kapurupuna no komoriku gitu sangsara nikmat barang dahar keneh eta teh geus beunghar dari orang gitu kan. Tapi eta teh sok loba baraya jelema gitulah jadi henteu mensyukuri anu geus diberikan ku Allah gitu nikmat kene loba kakurangan loba kena kekurangan pajarkeun teu boga duit pajarkeun duit batur mah loba duit cenah pajarkeun teh padahal mah hiji dibere panon, dibere irung, dibere buuk, dibere sirah, dibere leungeun, dibere naon, dibere ngalengka, dibere nyok. Nikmat teh beunghar teh kitu. Coba anggota urang anu biasa kurang dipungsikeun. Pareum hiji misalkeun socal pareum sabelah. Tah teh geus teu nikmat kitu karasana kurang teh. Ama teh kurang syukuran urang
urang teh kudu syukuran urang teh biasa kena normal panon ningali jeung bisa kena gerak kuanana suku bisa kena ngalingka ngahuap normal kene tapi geus beunghar anu ku Allah dinikmat dibeureikeun ka urang dibikeun ka urang nikmat teh baraya kitu sur Kang Ajo oge bisa mawana nah kitu sim goreng jeung Kang Ajo teh podcast baraya caritana mah podcast lah muncul gaya nama podcast ngan sim goreng podcastna lain ieu mah beda di dieu podcastna di Mamang Ajo tangkem orang di saung baraya podcastna heuh gitu. Tah cenah urang teh Kang Ajo ayeuna teh kudu ngalestarikeun alam cenah terusum ayeuna teh Kang Ajo ngalestarikeun alam teh supaya bumi teh henteu motah gitu longsor gitu tanam-tanaman orang teh kudu rajin keplakan kai gitu padahal kai nu di gunung tau lah beak di bukbak ulah siga di sebelah sana gitulah kai teh beak di bukbak nu akhirna gempa longsor gitu kalembur banjir apa korban teh tapi di urang mah Kang Ajo urang usahakeun nya si alam teh urang lestarikeun jadi maksudna teh ulah diantep ulah dibiarkan di tebangan gitu kudu aya gitu dina hiji leuweung teh kai anu utuh nah contoh lah di urang di Gunung Putri namun aya jelema nu nebang di Gunung Putri Kang Ajo carekan borok dibiarkan Kang Ajo langsung itu geus urung mah solokan anu kalembur urang bakal kasaeur terus berenang cai bakal hese dampakna sama tak kudu ditalingakeun ku saerea baraya Kang Ajo supaya ulah aya penembangan liar gitulah ulah siga di sebelah sana gini di sana ku PT-PT ku perusahaan-perusahaan anu luaran anu orang-orang mesti bertanggung jawab gitu geus cilaka maupun kabeh ka berada dan timah ka butuh kabeh nu teu dosa udah parah itu efekna teh ku kasarakahan jelema teh gitu nah mau ngalah duit nah gini cilaka mah kasarare tapi urang mah berusaha we urang sekuat tenaga urang berusaha ini mah sakampung lestarikan alam lindungi alam ulah di pihak babadan teuing gitu di masa kampung kemudian teh aya aparat-aparat teh nu sajena gitu melindungi desa kampung tapi desa kampung jadi dua kampung dua kampung jadi 3 kampung jadi weh sadesa desa eta kudu lestari kudu ditata gunungna kudu diawasi gunungna ulah gunung botak hasilnya eueuh dampakna bencana yang kita gitu ya Kang Ajo ya gitu anu teu ngadahalkeun naon kan kalewen pae kabawa lah ka bawa apa yang tadi gitu wae podcast kesimpul ini sareng Kang Ajo kayak di lajeng deui lah pisau nya terus ada caang siang gitu ini kan bongi gitu ya di bongi sama terus gitu wae benernya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh